Oh tukang kopi-kopi acan nih nu lewat dak kuat hulu melieur di ngopi tisuk can ngopi-ngopi acan ya. Ngudud be ngopi mantep lah jerting burung lah penting ngudud. Oh kawan rokok aing yuk. Anjir rake dicokot sabatang koing leungit deh aduh. Dasar macam ngopi rokok leungit deh anyar kene. Aneh merokok ragak di mananya? Wih saya ini nelfon. Bos Fahmi, halo Bos Fahmi. Halo boy, kayak Deo ya, muat aspal ik. Siap Bos Fahmi, Deo ke mana ya? Muat aspalnya, kayak ulang alamatnya dikirim ke WA. Oh siap Bos Fahmi siap. Oh langsung muat B-nya berangkatnya. Siap Bos siap. Berangkat ke. Ah ngopi pakai baju itulah di lokasi. Wih saya tadi nutur-nutur yang diburi. Ah tunuk nyalip mang ulang ngobokan aing merian jalan bae rek nyalip. Mini panas ki dak. Oh jadi alamat nah. Oh naon nih mang naon? Nah kemana bang? Iya ngirim muatan. Oh mau bisa kadi bang minum puter balik bayi. Takori keur diendahan nih jalan encan endah. Pegurang mau muatan ka dia. Oh burung kayak gitu mah. Up. Jalan lagi burung gitu. Aduh butuh yang kagocok. Ayah naon beset di tengah jalan. Ayah naon nih mang? Geus beres gitu dibongkarna. Alhamdulillah beres. Oh burung geus beres mah. Orang balik deui ka pul ya. Lain mangki nya mangnya. Aya naon deui mang? Aya meureun mang lah jeung ngopi bararudak di ditu lah. Sabaraha mang? Bebas. Ieu mang aya sakit doang. Wih menang kana naon eta 5.000. Cukuran kumis 2.